Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sajaira, kelas 6, saya sekolah di SDN Cipaku 4. Bewara diuningakeun kasadayana siswa-siswi kelas genep SDN Cipaku 4 nu bade ngiring kagiatan karya seni lukis kanggo tiasa hadir dina dinten Jumat kaping 20 Agustus 2021 jam 8 tempat perpustakaan SDN Cipaku 4. Diharapkan sadayana siswa-siswi ulah datang telat sareng nyandak sadayana perlengkapan anu parantos diinformasikeun sateacana. Sakitu bewara anu tiasa didugikeun. Hatur nuhun kana sadayana dina raraga persiapan eling dinten pahlawan, pihak sakola bade ngayakeun kagiatan kerja bakti sareng bersih-bersih rohang kelas dina dinten Salasa 8 November 2021. Kusabab kitu kasadayana siswa-siswi SDN Cipaku 4 kedah nyandak paratan kayaning: 1 pacul, 2 sapu nyere, 3 arit, 4 elap, 5 ember, 6 jeung sajabana. Catatan pikeun kelas-kelas anu parantos gaduh paratan kasebat teu kedah nyandak deui ka bumi sewang-sewangan sakitu anu tiasa dibewarakeun. Hatur nuhun sagala perhatianana. Bogor, 2 November 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi